yastaghfiru rabb innahu kana ulah innahu kana yursili ulah samaa lamun yursili samaa anu ngocorina ceuli coge berarti rahmat Allah, berkah Allah yang terkucur ke dunia, nikmat kepada manusia yang tidak akan disampaikan oleh guru kita Sayyidina Mukarram Kiai Mizan yang dari Tangerang. Kembalinya al-Batu al-Bakar tafadhalu ulama. Sallu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa al-ayat. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin al-ayat. Wa qala Nabi Muhammad wa qala Nabi Muhammad sudah beras Pak. Pelit-pelit nanya ketika Nabi melapor Muhammad dengan wafat. Ayat tilu golongan jelema moal ka surga dinyakeun. Woi. Ayat tilu golongan jelema anu moal ka surga dinyakeun. Lanjut kieu. Lain saat itu 15 menit umpamanya kalau cek ulang kalian jangan lupa pengerti multi beralina di golongan mau asup kasur nomor kahiji jelema bila mana ngani lapan Muhammad mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Nomor kedua na jelema anu dorakan kolot aya jodar. Nomor kedua jelema anu jodar jeung kolot aya. Nomor katiluna jelema nu teu salat.
Ayo ke sholat ayah. Aku tiraku ke sholat kene payoya kuari. Gunung sepatu baik. Jai geus neuk caah bae. Moal kebel ya Tanjung Pasir ka di keulin. Awak sholat. Nomor 3 jelema geus sholat. Dan alhamdulillah imam sholat kabehan kitu jelema. Naudzubillah imin. Wa qala Nabiyyu Muhammad as-salatu alal mu'minin. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillah. Walhamdulillah. Walhamdulillahi rabbil. Oh iya sok. Orang di mah kan dicetakan bae dengan Akhinal kiram pangatur acara nu kusim abdi dihormati kusim mudah-mudahan ditambih-tambih kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Para alimil ulama wal asatizah tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh kam dan tokoh yang lainnya bil khusus Bapak Kepala Dosa. Mana Bapak Haji Hairudin mana? Teristimewa Bapak Kepala Desa Bapak Haji Hairudin. Anak kusim abdi dihormati dihargai sing mudah-mudahan ditambah-tambah umur dan barakah ku Allah Subhanahu wa taala. Para masyaykhil kiram, para asatidil kiram disebut hiji berhijina kabur penting. Teristimewa sahibil wasilah, sahibil alfuqah, guru urang sadayana Bapak Kiai Suganda strip miring palak angin. Anak kusim abdi dihormati dihargai tadaluna sing mudah-mudahan guru-guru orang sing diparanjangkeun umurna. Amin 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 amin. Amin. Mudah-mudahan guru orang sing diparanjangkeun umurna, sing disehatkeun awakna, dijembarkeun rizkina, ditambah-tambah kamanfaatana, ditambah-tambah istrina, ditambah-tambah rizkina ku Allah, ditambah-tambah dapurna. Dapur ini dapur doang. Amin baik, ini bener keceplosan amin. Mudah-mudahan guru orang selamat dunia jeung akhir. Amin ya robbal alamin. Para jamaah sadana ieu carager ibu carager. Cager. Alhamdulillah sehat. Boga duit. Hah? Boga alhamdulillah. Syukur jager mah kula pun resep deui cara mah ieu ya. Kamari mah kula 2 tahun. Jager mah alhamdulillah. Lamun paraeh kula pan cara mah jeung pangkos stresnya. Benar. Nyamun carageun. Alhamdulillah. Laju ieu ka dieu beja ka pasar lagi beja. Serakin aya. Mana? Aya. Cara keur beja ka salaki beja. Iya make tiung ke beja, aja make bodak ke beja. Hoi, bodak ngolah jeung kabesan doang, jeung ka dieu doang, ngolah jeung kondangan doang. Pakai bodak jeung salaki, insyaallah jadi pahala insya. Pakai tiung hayang kalem ku salaki insya. Pakai lipstik hayang kalem ku salaki insya. Pakai minyak hayang kalem ku salaki insya. Minyak tadi seungit dipake, gedeng dipake di moal tang ka imah. Hei, pakai moal. Pakai kipas kita. Pakai nyisa lagi. Kosong. Insya Allah. Para jamaah sadayana dongkap ka dieu niatna naon? Niatna ngaji insya Allah, niatna ieu niatna deui silaturahmi na deui
hanya ridho Allah subhanahu wa ta'ala insya Allah tah niat gitu insya Allah. Cuma bedana ibu-ibu malah mau datang ke majlis taklim bedana langsung kami bener kan. Ayo bapak-bapak malah mau datang ke majlis taklim anu heula anak asbak benernya asbak ibu-ibu mah nih asal bae Pak. Ibu-ibu sekalian hari ini janganlah lupa ini bahwa oke kan katanya gue umur panjang biaci aingnya iya poe iya pengajian kan aing kerja sehan kedengein kabeh oh ngajina tamaro dia umur hiji efek kang umur aya nur aya nur aya lajukan gitu ya Istaghfirhu rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa Ula istaghfirhu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa ulang mitroro ulah istaghfiru istaghfiru rabbakum innahu kana ulah innahu kana yursilis ulah samaa lamun yursilis samaa anu ngocorina ceuli congeng berarti yursilis samaa alaikum lamun yursilis samaa yursilis samaa alaikum bidror anu ngocor dina ceuli congeng berarti bisa Allah. Tah dia orang kade hiji niat silatu kadua nyawarana nya ridho Allah geus kitu bae geus tah sebab urang kawetan ka kidu kalau nya ridho Allah subhanahu wa ta'ala apalagi urang ieu sakedeun teruskeun bae matuskeun ye neuk bulan puasa sering hampurakeun kula hampura ka hampura teh urang laju ibu minta hampura ka salaki hei ai pas ya umal minggu ai minta hampura ke lebaran benar laju minta hampura ke kami minta hampura kita kami aku sedek amat ya ai pas ya umal minggu umpamana ai minta hampura yang lepas lagi sekarang yang hampura kami ya Dobrok salaki urang geus balik dia kitu bae lah. Oleh-oleh laki urang nyedo salaki lah. Benar. Nyedo salaki urang, tubruk salaki urang. Udah, ngobrol udah. Hei. Datang. Hampura. Oh diampun ampunan lu tidak kami ajar banyak orang
Korek sukuna kadincang. Men hambura kasalah. Kenapa? Ridho Allah biridho zaun. Ridho Allah tergantung salakina. Adenge. Lebih beres salakina. Dah maksudnya. Dah. Lagi lamun teu bere urang ulah lamun merena ulah nempo tanggal. Standarkeun bae sih. Tanggal 1, tanggal 2 sampai tanggal 3 standar bae insya ibu ya lamun urang salaki urang hayang urang jengkel bae hewa bae murut datang ka subuh ieu toel ngajungkeun masih toel bae wanangan itu masih toel bae to isin tuh begitu tuh pesok gue ngacang sayang baru bagi itu gablek mana lebih terbaik hayang sani bertanya ke deui wah ya Allah datang ke esok saya kini cuek ke dewa ditongengan la'anat hal malaikatu ila tusbih malaikat laknat kita awet sampean ka subuh tenang Pak, bela. La'anat hal malaikat ila tusbih malaikat laknat ka ibu datang ka subuh waspada. Ayo mual. Neuk puasa insya neuk puasa seling hampura. Jangan ada dusta di antara kita, benar. Insya bila maksiat itu salah itu Allah. Sholat ngaji, kasalah itu. Sholat ngaji, nurut kasalah insya Allah. Bila mendatang salah itu sambut dengan baik. Bila perlu kurang pakai baju pakai anu bagus. Jangan dilihat kurang banyak. Noneng mana jojo mana. Ayo nopol baru yang dia pakai rapi. Insya Allah. Cokot pakai. Lipstick pakai. Insya Allah setiap goresan itu adalah malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Pon cokot. Anu koneng cokot. Anu hijau pakai. Anu genep pakai. Hijau koneng coklat pakai kabel. Insya kecap merong. Mama ke mana? Ke bandara. Bila mana laki orang datang digawe sambut dengan baik. Baju geus rapi, itu dipakai kabeh. Pon pakai. Pakai pon pipa peralot pakai. Datang salaki orang ngintip. Ya, bari senyum. Insya senyum, ramah, tamah, somea, sopan, santun, ciri calon surga. Insya ciri surga. Lamunin malenyun balik ciri surga. Iya seri kabeh eong yang mengonyok.
ciri calon surga insya Allah. Ngesrapi orang cicing di lawang. Nges caprot nges pokoknya mah bibir merah. Datang salaki. Papa. Datang salaki. Papa. Datang salakina. Indahnya bulan, tak seindah wajahmu, kuningnya emas, tak sekuning gigimu. Jangan kekok. Insya hormati salaki insya Allah di silaturahmi. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulang tahun salat 5 sampai sabatin 17. Salat 5 sampai sabatin 17. Sampai seperti rukuna 240. Ada yang setengah menit dulu cina ya kagok sholat mandati Allah langsung kalau ke Kanjeng Nabi Muhammad hasil negosiasi jadi 5 waktu. Alhamdulillah 5 waktu perkara singkat padat melekat balik mawa manfaat sebab jadi ayah berjamaah macam baik sebab jadi ayah amal bisa sekalipun sholat 5 waktu menjabil hasanati falahu asru amsalnya. Barang siapa melaksanakan sholat 5 waktu sama dengan sholat 50 waktu. Alhamdulillah. Kenapa harus sholat? Karena terhubung kepada Allah Subhanahu. Sholat terhubung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus komunikasi 5 waktu. Yang kedua, sholawat terhubung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Yang ketiga, yaitu silaturahmi hablu minanas, vertikal dan horizontal. Kita plus insya selamat dunia akhirat. 3 kriteria. 1 sholat terhubung kepada Allah. Yang kedua, sholawat terhubung kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah silaturahmi. Insya Allah mudah-mudahan silaturahmi kurang dikasihkan. Nyata peserta tukang ngaji, insya mudah-mudahan langkah para ibu langkah nak kepatna kadieu jadi mudah-mudahan menjadikan catatan amal ibadah ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Waktu tengah sulit 15 menit tasbih sahira ya pihatur ulang-ulang jeung dihapuran bisi kurang pas jeung nas kurang etis jeung hadis kurang aku jeung rasul kurang nyuntut total kurang hapuran buah salak buah pisang buah rambutan buah samangka etalah nama buah-buahan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.